Pondok Midas. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matin dhahiratin wa batinatin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Para wargi sadaya nu kusim kuring dihormat, sadaya puji kagungan Allah Ar-Rahmanur Rahim, nu maha welas nu maha asih ka urang sadayana oge ka sadayana makhluk. Tanda kanyaah kawis kasih Allah anjeunna teu liren-liren masihan bimbingan ka urang sadaya. Di kawang kidayeuna urang sadaya masih mempertahankan bahkan berusaha ningkatkeun keimanan. Ieu teh teu leupas tina bimbingan anjeunna ngabimbing keimanan urang sadayana. Oge sakaligus ieu keimanan teh teras-terasan ku urang sadaya dicebor, dipupuk ku kegiatan-kegiatan amal soleh. Harapanana malah mandar ieu keimanan teh kacana ku urang sadaya dina mangsana engke ngantunkeun kabagjaan anu luar biasa nalika jalma maot dina kaayaan mukmin, maot dina kaayaan muslim. Rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Rasul anu pinunjul ka Nabi anu pinilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna saka guru urang sadayana tuturus laku dina raraga ngabdi bakti ka Allah, pola lampah dina raraga ngambah papandunan hirup. Tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka sadaya pengikut-pengikutna tabiin atba'ut tabiin. Dugi ka urang sadayana, urang sadaya sing istiqomah merenahkeun laku lampah ucapan jeung patekadan dipernahkeun sinareng sunnah-sunnahna. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, mangga dilenyepan deui hanca perkawis adab-adab dina qadail hajah, kahampangan kabeuratan. Parantos sababaraha hadis anu didugikeun tangtosna teu kedah diulang, dicekapkeun kana pembahasan-pembahasan anu parantos kalangkung. Kuring yakin ieu rupina masih keneh nerap dina emutan para wargi sadayana. Hadis anu salajengna wa an Jabirin radhiyallahu anhu, sareng hadis katampi ti Jabir
Mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Qala Jabir parantos nyarios, qala parantos sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tadawwato, di mana kaberatan, iza tadawwato, di mana kaberatan, ar-rajulani, dua lalaki, fal yatawaro, maka manehna maka kudu nyumputkeun diri, kullu wahidin, tiap-tiap saurangna, minhuma tina nuduaan, kullu wahidin, tiap-tiap saurangna, minhuma tinu duaan, an sahibihi, nyumput ti baturna, an sahibihi, nyumput ti baturna, wala yatahaddasa, sarta duanana ulah rek ngobrol, wala yatahaddasa, sarta duanana ulah rek ngobrol, fa innallaha, maka sabenarna Allah, yang kutu, Allah ngabenduan, ala zalika, kana pagawean kitu, ala zalika, kana pagawean kitu. Rawahu, tas ngariwayatkeun kana ieu hadis, Ahmadu, Imam Ahmad, wa sahhahahu, sareng parantos nganilai sahih kana ieu hadis, Ibnu Sakani, Imam Ibnu Sakan, wa Ibnul Qattani, sareng Ibnu Al-Qattan, wa huwa, sareng ieu hadis teh ma'lulun, eta hadis anu ma'lul, wa huwa, sareng ieu hadis teh ma'lulun, hadis anu ma'lul. Wa an Jabirin, sareng hadis katampi ti Jabir radhiyallahu anhu, qala Jabir parantos nyarios, qala parantos sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tadawwato, di mana kaberatan, ar-rajulani, dua lalaki, falyatawaro, maka manehna maka kudu nyumputkeun diri, falyatawaro, maka kudu nyumputkeun diri, kullu wahidin, tiap-tiap saurangna, minhuma tinu duaan, an sahibihi, ti baturna, wala yatahaddasa, jeung duanana ulah rek ngobrol, fa innallaha, maka salaresna Allah, yang kutu anjeuna ngabenduan, ala dalika, kana laku kitu, kana pagawean kitu. Rawahu, tos ngariwayatkeun kana ieu hadis, Ahmadu, Imam Ahmad, wa sahhahahu, sareng tos nganilai sahih kana ieu hadis, Ibnu Sakani, Imam Ibnu Sakan, wa Ibnul Qattani, sareng Ibnu Al-Qattan, wa huwa, sareng ieu hadis teh ma'lulun, kalebat hadis anu ma'lul.
Para wargi sadaya dina hadis nu saatosna ieu mah ngabahas hadis nu sateuacan punten ngabahas tentang tempat-tempat anu daeta tempatnya dilarang buang hajat, dilarang kahampangan sinareng kabeuratan. Non margina eta tempatnya jadi sabab datangna laknat. Tos dibahas oge tentang laknat, naon laknat teh kantun dibuka deui nya catetanana, dibuka deui makalahna nu tos disebarkeun. Hadis anu salajengna ti Jabir anjeunna ngutip kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sina teh masih tuntunan ngeunaan adab dina kahampangan kabeuratan. Ida tagawator rajulani fal yatawaro mun kabeuratan dua lalaki atanapi dua jalmi maka aturanana teh fal yatawaro kullu wahidin min huma an sahibihi kedah nyumput ti baturna artina nu sanes itu kedah ulah terangeun ulah ningal atanapi kaganggu gitu ku kaayaan urang anu nuju kabeuratan tos didugikeun kasadayana ngeunaan alesanana nya ngeunaan alesanana naha beut kudu nyumput kudu ngajauhan jalmi nu sanesna kirang langkung alesanana aya 3 nya aya 3 aya 4 nu kahiji ngarah teu katembong auratnya ari nyumput mah boh dina tempat anu jauh atanapi di lebat bangunannya bangunan khusus genna teh bakal terjaga orang kurang tina katinggal kuno sanes dina Islam dilarangnya orang katinggal. Nu kaduana ngarah nu sanes teu kaganggu ku sora nalika urang kabeuratan. Nu katiluna supados nu sanes teu kaganggu ku angse nalika urang nuju kabeuratan. Nu kaduana wala yatahaddasa nuju kabeuratan teh ulah bari ngobrol nya. Mau nyanyi mah. Mau nyanyi mah beak saalbum. Saalbum salagunya. Lan dan naroskeuna kasim kuring nu tara udu da teh wayahna we. Ari WC teh tempatna setan nya, ari udud ciki setan gini. Para wargi sadayana masalah eta mau apa panjangan sensitifnya. Ya intina 2 hal aturan dina kabeuratan anu disebatkan dina ieu hadis nalika kabeuratan kedah nyumputkeun diri nomor kaduana ulah bari ngobrol gitunya alasanna naon fa innallaha yamqutu ala zalika Allah teh yamqutu ngabenduan kana laku lampah seperti kitu. Jadi aya alasan eta ilatna teh Allah ngabenduan gitu. Tangke secara hukum kumaha jatohna ieu teh urang tinggal kesimpulanna nya. Kesimpulan tina hadis nu nembe hadirin rahimakumullah ieu sabaraha poin nya.
kahiji dikrur rajulaini tagliban wa illa fal hukmu yasmulur rijala wan nisa. Perhatoskeun dina hadisna aya kalimat rajulani, dua lalaki, di mana kabeuratan dua lalaki berarti kudu nyumputkeun diri ulah bari ngobrol. Kumaha cenah lamun istri kitu nya, berarti istri mah meunang. Sanes maksudna. Jadi secara taglib kagalibanana kitu nya nu diangge dina hadis-hadis teh pamegah. Tapi hukumna mah berlaku kanggo istri, kitu nya berlaku kanggo istri. Ieu teh seueur perbandinganana para wargi sadayana tinggal dina ieu ningan dina hadis nu populer nya ngeunaan 7 golongan jalmi nih anu ieu jalmi teh di akhirat bakal kenging iuh-iuh nya dina waktu teu aya iuh-iuh teu aya naungan kecuali ti Allah. Eta teh anu 7 teh diantawisna nu disebatana teh rajulun gitu nya, lalaki nu kieu gitu. Teh teh maksudna mah sok sanaos anu disebatna pamegat tapi berlaku kanggo istri oge gitu nya, berlaku. Dengan contohna teh naon? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, di antawis nu 7 teh hiji lalaki dikir nyonyoranganan sosoranganan gitu. Maksud dikir dieu teh emut ka Allah nya, ngaintrospeksi dirina ngeunaan laku lampah nu parantos dilakukeun, kabayang dosana teh beut loba muncul sieun ku Allah nepi ka nangis gitu. Tah cenah nu kitu bakal kenging naungan ke di akhirat. Disebatna rajulun, talamun para ibu ge istrinya ngalakukeun eta sami bakal kenging naungan ti Allah. Upami pamegat kaburatanana gagabah henteu merhatoskeun kana aturan anu tadi ku Allah dibenduan, istri ge sami lamun laku lampahna kitu. Eta nu kahiji para wargi sadayana. Terus nu kaduana wujubut tawari inda iradati qada'il hajah. Wajib hukumna nyumputkeun diri nalika urang sadayana kabeuratan. Itunya maka disimpulkeunana wajib hukumna. Itunya wajib hukumna wala yahillu, sehingga kusabab wajib nyumputkeun diri teu halal amaman nas kabeuratan teh kitu katempo ku manusa bihaitsu yarawna auratahu, engkena bakal katinggal orangna. Nu kadua nu katiluna yahrumu at-tahaddusu asna'a qada'il hajah ma'al ghair. Ya hukumna hukum nu salajengna ieu mah aya hukum haram. Haram naon ieu teh? Haram ngobrol itu nalika nuju kabeuratan sareng nu sanes. Kumaha ieu teh? Prak-prakanana bisa wae ngobrolna teh antar ruangan nya padeukeut kitu. Biasana WC di rest area mah rada aya lolongkrangan katanya, itu bungblong kaluhur teh sora urang teh kadangu ka ruangan gigireun gitu. Biasa ngobrol sinarang jami nu aya di gigireun urang nu beda ruangan atanapi ngalangkungan HP gitu nya. Nuju kabeuratan nelpon nu sanes atawa nu sanes nelpon ka urang gitu. Pecean. Tak gitu para wargi sadayana dihukumina kumaha? Haram ya. Haram. Bahkan ningan
bujang-bujang ngobrol ngaler ngidul ieu teh tos diduikeun kan ku sim kuring teh acan ngaoskeun salam ge nean ku Rasul teu diwalar nya nalika Rasul nuju kahampangan. Aya hadis nyebatkeun kieu, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, anna rajulan marra 'alan nabiyyi fasallama alaihi. Hiji pamegat ngalangkung ka nabi ngaoskeun salam, nabi nuju kahampangan ieu teh. Nuju kahampangan. Falam yarudda alaihi, ku nabi teu diwalar nya. Jadi ngaos salam wae teu diwaler kitu komo nu ngajak ngobrol eta teh nuju kahampangan komo nuju kabeuratan. Begitu para wargi sadaya. Nu kaopat tahrimu hadhil umur, diharamkeunana perkara-perkara anu nembe gitunya haram bari ngobrol, wajib nutup diri nyumputkeun diri, ma'hudun min annallaha yamkutu ala zalika ieu teh disimpulkeun dina naon tina alesan pedah Allah teh yamkutu ngabenduan nya yamkutu. Tah upami ningal dina syarah ieu hadis ari yamkutu teh asyadul bugdi. Asyadul bugdi teh amarahnya bendu anu kacida kaceceb anu luar biasa namina yamkutu itunya. Ari ceceb keheul bendu pan ieu teh rupina aya klasifikasina nya. Aya anu meusan benduna teh kitu tah. Aya anu pertengahan ieu mah aya kacida benduna teh. Kacida benduna ngai kalimat yamkutu. Nah, teras di dia aya penjelasan anu saya wallahu ta'ala la yubjidu atanapi la yabgodu illa alal a'mali sayyi'ah cenah kitu. Allah teh moal bendu, Allah teh moal cecep kecuali ku sabab aya padamelan anu awon nya. Berarti atuh ngobrol nalika kabeuratan teh kalebat al amalus sayyi'ah kasub padamelan anu awon nya. Anu mungkin kanggo sabagian jalma mah ya dianggap halumrah hal biasa sepele nya. Tah ternyata ieu teh yamkutu. Allah teh ngabenduan bahkan asyadul ghadab kacida benduna teh. Sehingga kurang sadayana teu tiasa dianggap sepele. Nu salajengna nu kalimana isbatu sifatil bugdi lillahi ta'ala isbatan hakikiyan yaliku bijalalihi biduni tasbih di sifatil makhluk. Hartosna kieu. Nu kalima kesimpulan tina hadis teh ku eta hadis teh netepkeun ayana sifat. Sifat naon? Sifat bugdu, sifat bendu di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina pelajaran tauhid hadirin rahimakumullah pembagian tauhidnya aya sabriji tilu nya. Hiji aya tauhid uluhiyah, aya tauhid rububiyah, aya tauhid asma wa sifat gitu. Upami tauhid uluhiyah mah tauhid ibadah, artina ibadah urang mung disanggakeun ka Allah unggul gitunya. Aya de tauhid rububiyah mah tauhid anu eusina teh ngadoktrin urang supaya urang yakin bahwa Allah teh nu nyiptakeun urang, nu ngurus miara urang, bahkan sakabeh makhluknya. Tah aya deui nu katilu tauhid asma wa sifat. Ari tauhid asma wa sifat mah
tauhid anu ngajelaskeun nya bahwa Allah teh ngagaduhan nami-nami, ngagaduhan sifat-sifat gitu. Nami Allah ningan aya naon Bu? Asmaul Husna. Aya sabaraha teh? Dina hadis disebutkeun inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah teh ngagaduhan 80 nami. Aya we ningan dina naon teh? Awal Al-Qur'an nya kadang najilidna dilebat diserat dengan Asmaul Husna. Anu katalar Asmaul Husna. Nabi mah mung ngaisyaratkeun eta we 88 ta anu diserat dina Quran mah eta mah hasil para ulama. Ninggal dina Al-Qur'an ieu sifat-sifat Allah teh ye serat we di dinya kitu nya. Teras teh sifat Allah seueur sifat Allah seueur bahkan aya anu nami Allah janten sifatna nya. Allah teh gaduh sifat-sifatna teh nyaah jeung deudeuh dinamian we Allah teh Rahman Rahim tah kitu. Tah teras para wargi sadaya di antawi sifat Allah teh ieu teh teu aya dina Asmaul Husna nya. Naon al-muqtu ieu? Lamun yamkutu manembe dina hadisna disebut naon yamkutu nya. Eta mah bentuk fi'ilna kata kerjana, fi'il mudhari'na. Kitu nya. Sok disebut teh naon al-muqtu. Allah teh gaduh sifat al-bugdu. Allah teh sok bendu, Allah teh sok amarah, geuleuh, ceuceub, kajama-jama nu ngalakukeun kaawonan gitu. Sok didugikeun ku sim kuring ningannya kedah aya keseimbangan ya dina kayakinan jalmi teh. Biasana kieu manah urang cenderungna kana naon kana sifat Allah teh Bu, Rahman, Rahim, welas, asih, jemar, pangham, pura. Kedah gaduh paraosan kitu, kedah nya. Da memang Allah kitu sifatna. Urang teh kedah gaduh paraosan, yakin dina hate Allah teh Maha welas, Maha asih, nyaah, deudeuh, Maha heman, ngahampura kana dosa jeung kasalahan. Ngan hariwangna lamun jami berat teuing kadinya bisi nyepelekeun dosa nya. Karena kieu ada Allah mah Rahman Rahim jemar pangampura dosa sakieu wae mah kitu. Tah eta nu hariwangna teh nyepelekeun kana dosa kedah diimbangina ku naon nu tadi yakini dina manah Allah teh aya sifat al-bugdu nya. Allah teh al-muqtu. Anjeunna teh sok bendu, anjeunna teh sok ceuceub kajami-jami anu ngalakukeun kaawonan. Sok lamun misalna urang gaduh emutan kitu, Allah teh sok ceuceub, Allah teh sok bendu kajalmi, pasti ya teh janten naon Bu? Janten hal anu bisa ngahalangan antara diri urang sinarang dosa jeung kasalahan gitu. Eta para wargi sadayana nya. Di antawisna eta 5 kesimpulan tina hadis nu tadi. Salajengna aya materi tambahan nu kawitna bade diprinit dengan teu kabujengnya. Indina kieu dupi nu nyababkeun kenging bebendu Allah teh nu tadi hungkul awalranana sanes nya. Nu nyababkeun kenging bebendu Allah teh sanes sakadar lamun nuju kabeuratan ngobrol, mun kabeuratan henteu ngahalangan diri, teu nutup diri tina paningali nu sanes-sanes eta unggulnya. Ya aya tambihanana 4 tuh. 3 tina Al-Qur'an, 1 tina hadis. Kahiji tinggal dina surat Ghafir ayat 10 para ibu. Tinggal dina surat Ghafir ayat 10.
ayat-ayat anu nyebatkeun kieu innal ladzina kafaru yunadauna lamaktullahi akbar mimmaktikum anfusakum id tad'una ilal iman fatakfurun. Kepenak surat Ghafir ayat sabaraha 10 nya. Terjemahna kieu Bu, innal ladzina kafaru sabenerna jalma-jalma kufur yunadauna engke jalma kufur teh di akhirat digero diseru nya ku malaikat atas dasar parentah Allah Subhanahu wa taala. Kumaha saur malaikat teh lamaktullahi akbar, bener-bener kacecep bebendu Allah teh kacida gedena mimmaktikum tinimbang kacecep kakeheul bebendu aranjeun anfusakum kana diri aranjeun. Ah, ieu mah ngagambarkeun di mana Bu? Pak, di akhiratnya. Di akhirat. Di alam dunia jadi jama-jama nu kafir itu. Di akhirat digeroan ku malaikat nya seolah-olah diseuk-seukan kumaha surah malaikat ye poe ayeuna bebendu Allah kacecep Allah ka aranjeun teh kacida gedena daripada kakeheul kacecep anjeun kana diri sorangan. Pan sok aya jaminu kieu para wargi sadaya. Keheul kana diri sorangan. Saya gitunya. Jadi gambaranna kieu ngalakukeun kasalahan pek teh tekung silami karasa akibatna timbul penyesalannya. Kumaha dina penyesalan teh nyarekan diri sorangan. Nah tuh urang teh beut ngalakukeun kieu kana nu kitunya. Urang teh keheul cecep kana diri sorangan gitu. Tah di akhirat mah kacecep Allah leuwih gede ka jalma kafir daripada maranehna keheul kana dirisna sorangan akibat kakupuran anu pernah dilakukeunana gitu. Tah tinggal para wargi sadayana di dieu kalimat naon lamaktu nya lamaktu lam nama lam taukid teh anu sok dihartosan naon lam taukid teh sabenerna nya lamaktullahi sabenerna kakeheul Allah bebendu Allah kacecep Allah gitu nya akbaru leuwih gede. Nah habut make lam keur negeskeun gitu nya keur maparinan taukid penguatan bahwa bener-bener Allah teh keheulna ka jama-jama anu kafir. Naon anu panyaba nu jadi sabab bebenduna teh id naon eta teh tudauna taduna id tudauna teh penyebabna teh nalika aranjeun diajak ilal iman kana iman fatakfurun kadon milih kufur gitu. Dina surat Al-Baqarah ayat kieu wallahu yad'u ila darissalam nya Allah teh ngajak jalmi kana tempat kasalametan di antawisna teh diajak iman gitunya dibimbing ku hidayah beuteu beunang diajak kadon milih kakupuran Allah teh bendu ka manehna teu beunang diajak gitunya. Eta surat Ghafir ayat 10. Nu kadua hadirin rahimakumullah ieu mah dina surat Ghafir ayat 35. Dina surat Ghafir ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillah jalma-jalma nu nentang kana ayat-ayat Allah bi ghairi sultanin atahum
tanpa aya dalil alasan nu datang ka maranehna kaburo maktan indallah kacida gedena bebendu Allah itunya wa indal ladina amanu sareng bebendu jama-jama nu iman. Nah, maka tina ieu ayat kurang sadayana kapendak nu kumaha nu ku Allah dibenduan teh kalayan kacida benduna jalma anu nentang kana ayat-ayat Allah nya. Nentang kana ayat-ayat Al-Qur'an. Para wargi sadayana ari ayat-ayat Al-Qur'an dawuhan saha? Dawuhan Allah. Ari sifat Allah teh naon di antawisna? Allah teh alimun. Dan ari alimun teh maha uninga sagalanya ho. Lamun di urang aya jelema sagalanya ho disebutna naon? Pinternya, cerdas. Allah mah alimun, kacida, maha cerdas gitu. Tak berarti setiap ayat-ayat Allah anu eusina teh aturan, undang-undang, panitah jeung panyarek berarti ieu teh kenging Allah nu maha cerdas. Torojo jami kitunya aya nu rek nyoba-nyoba nentang kana ayat-ayat Allah nu dijieun ku Allah nu maha alim. Wajar lamun jami seperti kieu ku Allah dibenduan beureun saha maneh teh gitunya saha maneh teh wani-wani nentang kana aturan meunang nyieun kami. Contoh alitan bab waris geus diatur kan ku Allah teh dina Al-Qur'an nya bagian urang kali istri sakieu urang kali pameget sakieu eta teh tos aturan anu memang sae kenging Allah nu maha alim gitu, maha uninga. Torojo jami nu bodoh, torojo jami anu teu bisa nanaon gitu, tiba-tiba eta aturan rek dirobah. Pokna kumaha dasar wa anak gitu. Nah, gitunya. Tanu kieu nu nentang kana ayat-ayat Allah teh. Surah Allah teh jelas perintah tentang nutup aurat. Itunya ayatnya jelas. Ayat dina surat non bu, surat An-Nur, surat Al-Ahzab nya. Torojol jalmi ibu, pedah bapana teh kiai gitunya, pedah bapana teh ulama gitu. Pokna teh da saurpun bapa oge cenah ora teh teu wajib ditutup si kerudung teh teu wajib hukumna, matak bubudugulan we kitu nih. Pada budak ajengan gitu ya, budak kiai. Saya teh anu nentang kana naon bu? Ayat-ayat Allah. Nya leuheung lamun sasoranganeun mamanehna nya ieu ngajak batur gitu. Disosialisasikeun. Hijab teh teu wajib gitu. Bahkan aya deui anu paling nyeleneh, nu paling nyeleneh, nu paling penting mah cenah tah ngahijab hate cenah kitu. Tina naon? Tina sudon gitu nya. Tina sirik ka batur gitu. Eta ungkapan siga benernya padahal salah. Emut keneh ningan simkuring ngantos ngadugikeun bu. Setan teh ngadatangkeun godaan jalmi teh ti mana? Payun pengker katuhu kenca nya. Da ieu aya godaan setan ti belah katuhu nya. Naon godaanana teh subhat. Lamun ti belah kenca syahwat. Naon subhat teh bu? Subhatna teh kieu ku ayana teh tina ieu bu, tina dada kaluhur subhat mah. Hate jeung otak intinya. Nu tadi teh jelema boga pikiran nyeleneh hayang nentang ayat Allah. Ayat waris dirobah, ayat hijab kerudung dirobah. Pokna teh zaman ayeuna mah geus teu pantas cenah kitu nerapkeun eta perkara kitu nya. Eta teh subhat namina teh, pikiran-pikiran anu ngaco. Namina teh subhat katanya. Mararuncu jami model kieu teh bunya aya mama gupron ningan.
kumaha fatwa-fatwana teh geus teu kaharti ku akal unggul ya anena teh nu nuturkeunana nya. Hati-hati itu namina subhat. Nu kadua aya naon Bu syahwat nya. Syahwat mah di mana teh dina awak jalmi teh dina patuangan kahandak. Sehingga aya syahwat patuangan aya syahwat kelamin nya. Lamun duanana ieu tos aya di jalmi subhat jeung syahwat bakal terjadi pelanggaran syar'i. Eta para wargi sadayana. Jadi wieu handai nu kadua jalmi anu dibenduan ku Allah kalayan kacida dibenduanana dipika cecep dipika keheul nyaeta anu nentang kana ayat-ayat Allah dina Al-Qur'an. Nu katiluna jami-jami nu bakal kenging bebendu Allah teh ieu mah dina surat As-Saff ayat katilu. Nu kumaha jami nu sulaya ucapan jeung kalakuan kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alunnya terus naon hartosna kacida gedena bebendu Allah kulantaran aranjeun teh nyaritakeun perkara nu ku aranjeun teu dilakukeun kitu nya. Jadi wacana hungkul, jadi teori hungkul teu aya aksina nya, teu aya actionna gitu. Eta nu nomor katilu. Salajengna nu nomor kaopat nu terakhir para wargi sadayana. Ieu mah dina salah sawias hadisnya. Hadisna kieu wa man ahana faqiran musliman jeung saha jalma nu manehna ngahina faqiran jalma nu fakir musliman anu muslim min ajli faqrihi kulantaran kapakiranana. Wihande nu kumaha Bu ngahina jalma fakir bari manehna teh muslim fakir nu muslim dihina teh min ajli faqrihi nya kusabab kapakiranana pastahoffa bihi seolah-olah terus manehna ngarendahkeun ka jalma fakir eta faqadis tahoffa bihaqqillah seolah-olah manehna teh geus ngarendahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pihandai jalma ngahina jalma fakir nu muslim kusabab fakirna terus direndahkeun seolah-olah manehna teh tos ngarendahkeun ka Allah walam yazal fi muqtillah tayaya senantiasa ieu jalma nu ngahina teh bakal aya dina bebendu Allah walam yazal fi muqtillah senantiasa terus-terusan manehna aya dina bebendu Allah wa suhtihi samilah suhti teh bebendu Allahnya hatta yurdiyahu sancan Allah ridho ka manehna. Ya hadirin rahimakumullah nu nyababkeun kenging bebendu Allah. Terus ieu mah rupina imbasnya lamun jalmi tos dibenduan ku Allah bakal kumaha ieu teh dikananarakeun disiksa tanapi kumaha nya. Upami ninggal dina hadis-hadis mah atanapi dina Al-Qur'an ge aya nya dibenduan ku Allah teh engke di akhirat sateu acan disiksa ku Allah moal direret-reret acan kitu nya. Ya sok we saprotes urang lamun keheul cecep ka hiji jalma hoyong paamprok teh. Meureun aya ge dihareupeun ngariung teu hayang ningali-ningali acan nya. Ngebalieun gitu. Tah jelema teh geus dibenduan ku Allah gitu. Di akhirat Allah teu hayang ningali ka maneh. Itu seueur pisan nya.
Amun kusim kuning didugikeun waktosna alami. Nah, di antawisna mah tinggal we Bu dina surat Ali Imran ayat 77. Surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalilan. Jami-jami nu ngajual janji Allah jeung sumpah maranehna ku harga anu murah. Artina teu nyumponan janji ka Allah nya kabengbat ku kaduniaan anu nilaina qalilan murah pisan. Surah Allah teh ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Keur manehna di akhirat moal aya bagian. Maksud moal bagian teh ku Allah moal dibere ganjaran. Wala yukallimuhumullah, ku Allah moal diajak nyarita. Wala yanduru ilaihim, moal ngareret-reret acan Allah teh. Itunya yaumal kiamah dina poe kiamah gitu. Oke, seur hadis punya rata-rata 3 teh. Kieu hadisna teh salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal kiamah. Ayat 3 jalmi nu ku Allah di akhirat moal ditingali acan, moal direret-reret acan. Seur ieu teh jenis-jenisna teh anu kitu anu kieu ngan rata-rata hadisna teh 3. Nyebatkeun kalimat 3 gitu, salah satu. Tah ieu teh ngahaja didugikeun teh para wargi sadayana intina imbas ieu teh nya ku sabab Allah geus cecep, geus bendu ka ieu jalma-jalma di akhirat teh teu direret-reret acan ku Allah teh dihare-harekeun nya. Pan dihare-harekeun teh Bu luka yang tak berdarahnya. Karena luka yang berdarah. Ya sok caroge mendingan tiba-tiba meureun ku istrina teh diantap dihare-harekeun teu ditanya teu ditakonnya itu teh lebih sakitnya daripada ditengelan gitu. Teh jadi luka yang tak berdarah sebenarnya. Sakitu para wargi sadayana nya cekapula sakitu teu kedah disimpulkeun deui lah. Insyaallah pointennya ya teh sing jantan ilmu anu manfaat kang urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman yanfa'uni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.